wilayah, aya di aing kekawasan, aya di aing dunia, aya di aing Indonesia manu aing cek sia mah ngontrak kabeh ge. Hayang awe nu mana bae. Siap nu mantap cenah mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana. Teu kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah. Pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayang nyaho jerona kos kumaha. Mantap aya teu kudu jauh ka Jakarta. Ai deuk dibangun mah hotel di dinya deukeut ngeunjang aing. Tuh dak kabeh kos karar itu. Nah, zaril ladzina takhadhu dina. Hiji jelema anu gitu ngaheureuykeun ka agama. Tinggalkan. Nomor kedua, jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama. Tinggalkan. Mendak Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji, jelema anti dunia, kedua, jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Tes eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia, malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jang agama, silahkan jang aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa. Siap istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Dua. Mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu. Kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajeungkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah baik per jam, per detik, per menit, per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah. Tapi tetep dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa jelema lolong usap cager asal iman ka Allah. Jelema lampang usap cager. Jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiup pop beres. Bangsa kutil, bangsa doton, babari tah geus kos kitu. Jelema batuk bae, aya naon ge? Ieu kula cenah batuk bae, tiup, ho. Coba kurang ya, batuk bae, tiup, ho. Aduh, manjur jasa, manjur keneh tah ge. Ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager, ku si kiai eta mah bae, manjur keneh tah ge. Teu hese deui. Ulah deui bae ka dinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah. Ulah ceuk Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat. Ulama anti dunia, anti jabatan. Hiji we Allah moal kuat ulah milu. Henteu ulama neuk milu bae. Ulah. Henteu neuk milu bae. Keukeuh amat hayu atuh. Tapi tetap dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa. Wah, mantep cek eta juga. Sapoe kadua poe kan lapar. Sa Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3. Meuli ngana roti 3. Pas kebenaran geus aya 3 cek Kangjeng Nabi Isa kula salat heula. Allahu Akbar. Nyana juga tukang. Nu 3 teh dihakan hiji. Di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah. Allahu Akbar. Nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui. Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi. Emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik mah sok ngaleuwihan guru. Geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui. Waduh cak Kangjeng Nabi Isa. Allahu Akbar. Beres karak ngahari. Cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye? Tah pan 2. Ka mana hiji? Juga nya pan kula mau salat tadi. Puguh geus dahar ku nya pandan. Ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba. Eta ki Golkar teh kitu tah. Pokos heueuh. Cak Kangjeng Nabi Isa ieu 3 pan 3 ka mana ieu hiji deui? Iduka pan katingali ku tuan kula mah salat bae di gigireun tuan. Kadang Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho zahiran wa batinan geus kadeuleu. Ya, Kangjeng ieu tes ku aing sia. Yes. Urang berangkat.
sejeroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya yang nu maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae cek hebat jasa ngomongnya hebat galuihan Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar hayang nyahonya mah babuk bae habak pan ngaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah berangkat deui sagasa berangkat terus lapar sanesna lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa iya uncal tol nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak dong ngegoler tepak deui asak menang manggal nya lagi mau lotot bae cakana hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cakana ikos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho ku lagi hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha tah mun setan mun jelema cakana teh ti kemabek lah eta teger kene eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon wae heuh dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei tucal go udang deui bas berangkat cukup nya tercengah kieu babu eta ilmu pohara ta ilmu luar biasa caknya teh bo paingan ditadawah orang boga ilmuna heueuh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambai habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kos teu boga salah nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu atuh kula mah kumatuan bae atuh kula mah akeup ke naon cek jalan ayo guys ku Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak das cai teu oyag-oyagan cai lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku ceknya lamun teu ngaku oyag cai nya ngahuleung we ceknya henteu bener henteu duka teu masaha sugan nyaho saha nu ngadaharna henteu berarti kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos kitu pugu nyaho di partai teh agamaan agama bae nu diomongkeun teh pugu nyaho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling di handap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih keneh gideg keneh mah cek Kangjeng Nabi Isa ieu masih keneh moal waka ngabejakeun saha atau teu ngaku teu si kula mah embung teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak aya geus nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu nah aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi 2 urang bagi 3 ieu tajang ente ieu jang anak Kangjeng Nabi urang misah dilah geus lah bang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kangjeng Nabi Isa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti muhun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujungna mah atuh kapleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai lain mah
atuh kanyahoan bae. Kanyahoan bae tetep. Atuh padahal mah ulah ngaku kayaknya. Ngakunya hula cek nyana teh ku hayang emas teh. Cek aing Nabi Isa siap bener ngaku cenah kula. Ai sia ngaku mah geus tah nu dua jang sia teh sia ngadaroti teh. Nu kula ge jang anjeun tah. Geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres. Gulak-gilek bae kena teu bisa ngomong cau au. Sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kang Jenu tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah. Dua cinta dunia moal bae. Lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing. Gas tinggalkeun di dieu. Alhamdulillah. Tuh ditinggalkeun teh pan alhamdulillah nya nama. Emas bong geus ngabayangkeun meuli kuda nyieun imah. Ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara. Keur meujeuna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan. Pedang geus dikikeun set. Naon eta? Emas. Nusa? Nu kula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi, ieu beheung tarohanna. Mun babagi salamet. Sakitu bae aing. Babagi salamet teu babagi beung. Cek ngana dedeg sugih teh jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah. Kawin deui malah main. Aing si mah minta salamet bae kula mah. Bagi sia. Mangga. Duaan lain tiluan. Bagi tilu. Mangga. Jadi garongna duaan. Bagi tilunya sering hiji. Nuhun. Gas. Tah, dijang sia nu bogana. Dijang batur aing, dijang aing cek kepala garong. Ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong. Nah, ieu mah salah saurang meuli heula. Sangu meuli roti, aing nungguan di dieu bari istirahat. Ayo. Itu mangga cek teh. Ya otomatis anak buah garong teh ka ditu. Di jalan nyana ngahayal. Aing deuk meuli dahareun lah, geus bae mantep jasa diracun ku aing. Geus jana dahar paraeh ku aing kabeh. Mantep jasa. Kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya. Cek nya nangis bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu, nu meuli roti, geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk. Jadi urang bagi 2 siring hiji setengah. Oke, cek jana. Ieu ide bagus ieu. Geus beres. Ya, sip. Geus komitmen nya. Sasalaman ge lain kieu. Buk. Sasalaman ondo eta kos. Pelila datang, kuluk naik kuda, mau bungkusan tilu, nunggu setengah racun. Atupan tadi ngkekeun deui, tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang, ulah dingkekeun deui, ceger bae. Atuh langsung bae, datang, pukul, goler bae, misah uluna. Tinggal 2 anak, urang bagi 2. Jadi berarti hideung seuring hiji setengah. Nah, siap, urang balik, kan mebe balik, urang dahar heula. Atuh dah lahar heula. Waduh, jadi mak-mak lapar teh atuh, teu kebel molotot. Molotot kabehan, mun dia molotot mabok kieu. Aing mabok ieu. Mabok-mabok nang ngaracun paeh kabeh. Emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh. Paeh bae geus kabeh. Nu hiji dibunuh, nu 2 mah ku racun. Teu kebel Kangjeng Nabi Isa datang deui ka dinya. Jupan ngagoler ieu kabeh tiluan. Naon ieu? Emasna area keneh, jelema ngagoler kabeh. Munajat ka Gusti Allah. Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia. Kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujung nama kos kitu
tuh nu mantak mahnya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual agama ka Golkar, kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat tanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Mantak ayalah ayat ieu. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunia. Ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama, nu lalagaan agama. Kahiji, kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia. Moal beres kajen kukumaha ge, tinggalkeun, tapi nu rapih ninggalkeunna. Hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara, bager bae jeung saha. Urusan urusan manehna, urusan urang jeung Gusti Allah. Mun dicekel ku kiai, ku ustad, ku santri nu kos kitu, agama jadi teger. Mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu, agama jadi teger. Mun babarengan pemerintah jeung kiai, motifna hiji we agama ulah pake lelecehan, Indonesia sadunia bakal pangluhur. Jelemana panglobana, negarana panggedena, negarana pangmahmurna, haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina, agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia. Mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia, orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh, Masya Allah. Ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia, dunia nyaho kabeh. Ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh. Tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis. Satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anan melo, satungtung eueuh los. Cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema. Teu kudu diambeun ku jelema, cukup ku Allah, jelema nu ngambeun ge bakal modar. Gitu bae sih hese-hese amat sih. Jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin. Gitulah dunia. Geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren, murid nangis bararisa salat, belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih, nu tatadina salat terapih jadi rapih, nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat. Berarti kan kiai lain sambarangan, aya ikhlasan kajen kumaha ge. Kadieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan. Terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuaing di nonaktifkan. Puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae. Puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh. Urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae. Komo nu kuari mah barang bau. Sia suri ku ngarti. Bareng jeung presiden urang. Ayo, aya presiden dinya. Urang titah muludan, titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana. Jaraja mah kudu di alem bae. Barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia. Ku aing dibere ilmu Quran, ku aing dibere ilmu hadis, tapi sia teu bisa ngajelaskeun. Gas ku aing moal dimangpaatkeun, teu mabruk ilmuna. Masyaallah. Mantap atuh wayah, wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh. Oh cenah kiai aya deuk masur mah teh loba nu jari raja teh. Teu jaraheun. Yeuh dengekeun. Lamun urang geus jadi wali deuk di mana ge cicing heg, deuk jadi lurah, deuk jadi camat, deuk jadi bupati, jadi presiden, geus jadi wali mah sebab urang anti dunia, anti jabatan. Eta mah hanya sekedar anugerah Allah.